Kangge salajengna nedakan Allah na sambutan salajengna merupakan sambutan di atas nami Ketua Dewan Adat DPP LSI Irjen Polisi Purnawirawan Bapak Dr. Andes Haji Anton Carlian kangge ngadugikeun sambutan kamantena sumangga dihaturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu assalamu wa ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalatu assalamu wa ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Robbi srohli sodri wa yasili amri wahlul datami lisani yafqahu qauli. Ilahi anta maksudi warido kalmatubi atini mahabataka wa maripataka ama ba'du. Sampurasun Ampes. Sampurasun Ampes. Galih na wening ati galeuhna diunggal leuweung galuhna cahyaning ratu. Hana nguni hana mangke tan hana nguni tan hana mangke. Hana tunggak hana catang tan hana tunggak tan hana catang. Mo aya ayeuna hantomo baheula, hantomo ayeuna mo aya baheula. Pakeun heubeul jaya di buana, pake gawe kerta bener, pake gawe kerta rahayu. Rahayu, 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 merdeka, merdeka. Tilu salam tos didugikeun. Salam kaislaman, salam budaya, oge salam nasional. Anu ku sim kuring dipika hormat, anu ngawakilan Bapak Bupati, Bapak Camat Banjaran, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak MUI, Ketua MUI, oge Al Mukarom, pimpinan Pondok Pesantren Mukul Ibadah Kadaun Seureuh, Kang Kiai Haji Epul, ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin, inohong-inohong anu aya di Bojong Rangkong, anu aya di Banjaran ieu, hatur nuhun kana kasumpinganana pribados bingah amarwata suta ku ayana kempelan, ku ayana silaturahim khususon tos diresmikeuna hiji pasantren anu luar biasa nyaeta pasantren anu ngahijikeun antawis religius budaya oge nasionalisme luar biasa. Alhamdulillah barokallah. Kunaon pribados bingah anu teu aya kantena kumargi dina danget ieu di Tatar Sunda oge di Indonesia muhun ari saur pribahasa mah yen agami teh
henteu aya Pak corok kokodna atanapi henteu aya Pak saliwanganana sareng budaya, tapi dina kanyataanana upami aya uleman anu mangrupi hal-hal religius berbau budaya anu seueur anu sumping mung budayawan wungkul. Kitu deui dinaha upami aya acara anu berbau agamis anu seueur agamis wungkul. Ku ayana pasantren ieu mudah-mudahan kapayun upami aya acara di dieu kempel inohong-inohong ulama-ulama habaib-habaib oge tokoh budaya sareng tokoh nasional. Kumargi urang Tatar Sunda gaduh hiji sajarah anu luar biasa, di mana dina danget ieu tina sajarah barat yen Islam teh lebet ti Gujarat punten tos kapendak dina dua naskah, hiji naskah Wangsakerta, hiji deui deskripsi ti Mesir. Yen Islam lebet ka Nusantara khususnya ka Sunda teh ti zaman Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Naon buktosna panginten parantos terang aya hiji hadis anu nyebatkeun kapungkur aya anu ngabantos Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge Kangjeng Sayyidina Ali anu digelari Malik Al-Hindi anu ngiring siar naklukeun Siprus, Tripoli, Afrika Utara, Turki oge Mesir. Malih sanaos panginten henteu sahih ieu hadis Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos dipasihan jahe ku anu gelarna Malik Al-Hindi. Saha atuh Malik Al-Hindi teh? Di mana? Ti timur jauh negeri Hind. Timur jauh negeri Hind teh di mana? Di urang di Nusantara anu katelah saur salah sawios ulama ti Mesir nyaeta Rakeyan Sancang ti Gunung Nagara ti Pakenjeng janten punten Islam lebet ka Nusantara dimulai ti Garut, dimulai ti Tatar Sunda. Makana kunaon di Sukapura aya acuk jarah Sayyidina Ali, kunaon di Panjalu aya pedang Sayyidina Ali. Jang naon urang rek ngaku-ngaku lamun teu aya autentik kasihna. Kapungkur saurna pedang Rasulullah sareng pedang Sayyidina Ali teh dipendakan ku Pangeran Walangsungsang anu aya di Cirebon. Janten urang kedah bangga yen saleresna Islam lebet ka Nusantara langsung ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge ti Kangjeng Sayyidina Ali. Ini ada sebuah sejarah yang diputar balikan. Sahari Rakean Sancang, Rakean Sancang teh putrana Prabu Kertawarman ti Tarumanagara. Beliau lahirnya tahun 580 hiji dan beliau ikut syiar Islam tahun 640 sampai tahun 660 hiji. Di zaman Rasulullah
di zaman Kangjeng Sayyidina Ali. Beliau ke Mekah 3 kali. Waktos ngawitan geuning sok aya carios, kapungkur aya rakean sancang anu ngaguru ka Sayyidina Ali. Sanes kian santang tapi rakean sancang. Upami kian santang mah putrana ti Jayadewata alias Prabu Siliwangi tahun 1478. Upami rakean sancang mah abad ka-6, abad ka-7. Upami Pangeran Kian Santang mah abad ka-15. Nah ku ayana ieu bangunan pribados mah teu janten heran. Oge urang sadayana ulah janten heran. Kumargi naha geuning ieu benten. Punten kantos teu ka Cirebon. Ka masjid anu dibangun ku Kangjeng Sunan Sarip Hidayatullah. Kumaha bangunanana persis jiga ieu. Beliau adalah Sunan, beliau adalah wali salapan. Ari urang ngangken teu ka wali-wali nu aya di Nusantara? Ngangken teu? Wali oge ngabangun masjid ku bangunan model kieu. Aya deui anu aheng. Ieu mah bangunan kieu ayana di lebat masjid di mana? Di Masjid Kudus. Bahkan menarana oge sami kieu ku Kangjeng Sunan Kudus. Janten urang ulah misalkeun kulantaran beda langsung we musyrik, langsung we main cap. Sanes ku wangunan, sanes ku anggean. Tadi ge anu utami mah hatena la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Keun we casing mah merek naon ge teu naon. Nu utami mah hatena. Pribados oge kataji tadi di uningakeun ku pimpinan pondok pasantren leres pisan ku ketua MUI anak unduk bahasa Sunda ayeuna tos ngawitan luntur. Pribados kapungkur waktos dinas di Pontianak Kalimantan Barat. Pribados kataji ku hiji kelompok nyaeta kelompok etnis Tionghoa anu aya di Singkawang, etnis kecil. Tos aya ka Indonesia ka Nusantara itu 400 tahun sebelum zaman kemerdekaan. Tapi hanya etnis kecil, kelompok anu alit dugi ka ayeuna aranjeuna masih ngagunakeun bahasa Tionghoa nyaeta bahasa Ke oge bahasa Tiocu. Ari urang etnis anu ageng, etnis Sunda ayeuna pribados ngaraos prihatin. Ponakan pribados, cucu pribados, ponakan pribados aya di Bekasi, cucu pribados aya di Depok. Diajak nyarios bahasa Sunda, alhamdulillah henteu tiasa. Tingali Bekasi, Kerawang, Depok. Eta kinten-kinten wilayah Sunda sanes. Jakarta wae wilayah Sunda, Sunda Kalapa. Kunaon atuh teu tiasa bahasa Sunda. Kumargi ciciren budaya teh puncakna salah sawiosnya aya dina bahasa. Atuh salajengna ieu pasantren luar biasa. Bahkan pribados mah sok togmo. Da bener agama jeung budaya teh kudu ngahiji. Eta teh aya dina naskah kuno anu disebat Amanat Galunggung. Amanat Galunggung teh diserat ku Raja Prabu Darmasiksa tahun 1175. Baheula mah raja cariosanana wae janten hukum.
tapi anjeuna kusabab penting-pentingna ieu amanat dugikeun ka dibukukeun dina naskah kuno dina daun lontar. Salah saweos amanatna teh naon? Jaga kasampurnaan agama tapi ulah mopohokeun adat tradisi nenek moyang. Ieu tos dijalankeun ku Syekh Kangjeng Sunan Sarip Hidayatullah. Anjeunna lahir di Mesir, putra Raja Mesir sareng putri Rara Santang. Putra pituin Raja Mesir lahir di Mesir, Syekh Sunan Sarip Hidayatullah itu. Nembe 20 tahun ke Indonesia, ke Nusantara, ke Cirebon. Beliau mendirikan sebuah masjid tetapi tidak memakai bahasa Timur Tengah. Beliau memakai bahasa Sunda. Masjid Cipta Rasa. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kacai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak. Janten saha deui anu arek ngamumule budaya Sunda lamun lain urang Sunda. Saha anu arek ngamumule budaya Jawa lamun lain urang Jawa. Urang Jawa wae ke sangheuk ngamumule budaya Sunda. Lamun urang teu ngamumule budaya urang terus erek saha deui. Makanya ayeuna tadi sadayana diiket. Alhamdulillah ngangge iket. Kunaon ngangge iket? Eta ge salah sawios ajaran urang muslim, ajaran urang ge ajaran Prabu Siliwangi anu aya di prasasti Kawali. Anu tadi disebutkan pakeun heubeul jaya di buana, pake gawe kerta bener, pake gawe kerta rahayu, ulah batengah bisi kateker. Anu hartosna membangun kekuatan dengan kedamaian. Urang nembe kuat lamun damai. Jadi urang Sunda mah lamun urang Sunda anu pagetrek wae eta lain urang Sunda. Lamun urang Sunda anu silih fitnah, silih jelekeun eta lain urang Sunda. Anu kaduana membangun kekuatan dengan kerendahan hati, tawadu. Mata sirah urang diiket lantaran anu sok rada gede mah nyaeta gede hulu. Ku kituna supados huluna henteu gede nya ayeuna mah urang diiket ku iket Sunda. Kumargi saurna selalu profesor doktor dari Amerika, ada yang lebih bahaya dari penyakit COVID dan penyakit kanker nyaeta penyakit gede hulu. Mudah-mudahan ku ayana ieu pasantren aya tata titi, aya undak-unduk basa murang kali urang, masyarakat urang anu aya di dieu tiasa langkung santun, tiasa langsung someah, tiasa langkung tawadu sehingga henteu gede hulu. Asa pang aingna, asa pang akangna, asa pang islamna, asa pang benerna. Lamun geus aya nu kitu eta ciri wanci Sunda aya dina bahaya. Ciri wanci Nusantara aya dina darurat. Da urang budaya urang mah budaya silih wangi. Silih wangi itu saling. Urang silih ajenan, silih bagi pangarti, silih simbehan kabisa, silih hargaan, silih asih, silih asa, silih asuh, Rahman sareng Rohim. Rahman Rohim teh sifat Allah Asmaul Husna. Makana di urang disebatna para hiangan. Para hiang teh kapungkur ti rakean sancang. Kumargi kapungkur mah Asmaul Husna teh hese diterjemahkeun anaku bahasa Arab nya kanggo nyebarkeun agama Islam nu ngawitan Asmaul Husna teh diajarkeun. Nah dinamian ku anjeunna teh para hiangan, para hiang. Hiang teh Allah. Makanya orang upami salat namina sembah hiang, nyembah ka hiang. Ari hiang teh saha? Keun we dan nami Allah mah seueur. Hiang teh sanes patung, sanes dewa. Hiang teh saur urang Baduy asa katana teh tina huwa
mung dihaluskeun janten hua. Urang Islam, urang Israel, urang Yahudi ge sami nyembah kana hua. Urang Islam ge nyembah kana hua. Kul huwa Allahu ahad. Katakanlah bahwa hua itu Allah yang Maha Esa. Janten, mari kita jangan lihat perbedaan tapi lihat kesamaan. Dan tadi saya pun juga sangat terharu ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi beda di dia mah bari ngahormat bandera. Waduh, luar biasa. Janten emot nuju dinas da ayeuna mah ngepang si pangsiunan maksudna teh. Biasa pribados polisi mah biasanya kadarkum, kadang sadar kadang kumat gitu kan. Luar biasa. Mohon maaf, berbicara nasionalisme, Bapak Insinyur Soekarno tidak akan ada nasionalisme, tidak akan sempurna nasionalisme kalau tidak ada Tatar Sunda. Ide nasionalisme lahir dari siapa? Marhaen. Marhaen itu orang mana? Majalaya, tetanggana Banjaran. Marhaen itu di Majalaya. Sarinah di mana? Tidak akan ada nasionalisme tanpa ada Sarinah. Sarinah itu orang mana? Orang Nagreg. Ti Sunda-Sunda kene. Jadi ketika berbicara nasionalisme, orang Sunda kudu jadi nomor hiji untuk mempertahankan NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. NKRI kumanya lamun ayeuna NKRI tetap jaya, bisi mati beneran. NKRI alhamdulillah. Mending tetap jaya. Terus inilah nilai-nilai anu panginten tiasa dikembangkan di ieu wewengkon ku kituna panginten pribados nyuhungkeun dukunganana. Da urang mah sifat urang mah sabilulungan, sifat urang mah gotong royong. Sok atuh sabilulungan dina bab agama oge sareng budaya, sareng nasionalis. Agama yang berbudaya, budaya yang beragama, yang nasionalis. Bahkan lebih ekstrim. Saur pribados, agama kudu jadi budaya. Nah, cenah agama kudu jadi budaya. Da nya. Agama mah kudu jadi budaya. Budaya teh naon? Puncak perilaku, puncak peradaban yang baik akan menjadi budaya. Nemeh tingkah laku mah belum jadi budaya. Tapi budaya yang baik, yang tingkah laku yang baik yang disaring itu bang bisa menjadi budaya. Urang resep ente, urang kinten-kinten bangga ente, upami sholat jadi budaya. Lamun teu sholat asa teu boga hutang, ulah sholat teh gugur kewajiban. Bangga ente lamun sholat jadi budaya, bangga ente lamun puasa jadi budaya, bangga ente lamun zakat jadi budaya. Iya mah zakat setahun sekali, zakat mah kudu tiap poe. Lamun zakat tiap poe eta zakat geus jadi budaya. Tapi ulah sabalikna budaya jadi agama teu meunang. Tapi agama kudu jadi budaya. Karena kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ka ieu dunya kanggo naon nyampurnakeun akhlakul karimah. Janten leres tadi anu tipayun agama jeung budaya teu bisa dipisahkeun. Budaya tanpa agama buta, sesat. Agama tanpa budaya buta. Rek kumaha urang bisa ikro lamun urang teu aya tulisan. Makana Al-Quran dikodifikasi. Lamun urang teu ngaku budaya, ari aksara, ari ilmu pengetahuan, eta teh budaya. Budaya teh lain seni hungkul, ilmu pengetahuan, religi, sistem sosial dan lain-lain. Aya 7 item. Jantan di dia leres pisan. Budaya sareng agama kedangai. Ayeuna mah kan gampil, bade ngaos ge. Aya Mbah Google. Kantun cekrek aya sareng hartosna. Apa itu bukan budaya? Budaya, teknologi itu bagian daripada budaya. Lamun urang ngaharamkeun budaya, rek kumaha?
Ngindung ke waktu nggak bapak kak zaman. Kita tidak bisa menghindar dari zaman ini. Jadi setuju tidak agama harus jadi budaya sehingga mendarah daging dalam diri kita, dan ketika kita tidak menjalankan nilai-nilai religius, kita bukan hanya disingkirkan dari lingkungan, juga akan disingkirkan dari masyarakat sekitarnya. Mudah-mudahan ku ayana pasantren mukul ibadah ini tiasa janten hiji cahaya, tiasa janten hiji permata di kota Banjaran kanggo ngabangun akhlakul karimah anu sesuai sareng religius budaya oge nasionalisme. Bila lihat mata yang kanan, pohon jambu jangan dimakan. Bila ada yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Saninten buah saninten aya tahu di kupatan, hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terakhir saya lupa mengucapkan selamat datang kepada Ketua Umum LSI Bapak Samuel, tadi belum disebutkan. Kehormatan bagi kami atas kedatangan beliau. Terima kasih, hatur nuhun, thank you, arigato. Sia-sia.